Allah tak puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna dilengitkeun balai dunia, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. 3, 4, 5, 6 poha jasa ganjaranana. 7 Kangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayamin sajelema puasa 7 poe awang jahanam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atuh kurang hayang diatup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka cek malaikat tidak ada jalan bagimu untuk masuk neraka. Jadi hesenya tetap jadi dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayamin saja man puasa 8 poe, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bare langsung ku Allah. Puasa 15 poe Allah ngahampura kana kabeh dosana. Muga tiheula dosa hampura ku Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Allahumma ya qadiyal hajat Allah Kangjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate cak, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna cang hate. Neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah hayang jajan. Ieu tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usahakeun ca cak usaha hayang kawin tolong sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin kan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak mah dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh ka Pak Haji wae hate mah aja doana gitu bagus bantu batur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana yes, cokot tai sumur, bulan, teuneun dihareup. Mareuli jelema, tinggal 100.000 jadi 200.000. Hitukna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon ieu. Dagang endog, cekeun teh atuh geus ditabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh.
kumaha isi dagang-dagang poe kabeh tapi nu kos kitu karena dagang we hese dagang we hese tak bae dek kawin ge manehara hese ya poe kabeh ngaranna batur geus kawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe kabeh teh nu kos kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teh lakuna poek hate awe ge kitu kene batur geus kawin deui jana encan kene poek hatena coba lamun cang mah salah lalaki hehe tah teu bae tang eta ngaranna cang hate menang 2 bulan bae bawa ka grogol tuh wah hehe bae mah tah saha jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula tuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok inget ka pae aki-aki nonton bola tolol masyaallah ayana geus bau kuburan malah kos kitu nanaonna dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nyaho kitu ge teuh masalahnya ona tambah rupek malah teu mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun set urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung diu tungkul udang subuh Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nu geus salat nalayana lain lalaganca Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran aya loba bil amal sholih di antarana ku amal saleh amal saleh maca Quran maca sholawat zikir salat ngan ari salat rogoibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulah bid'ah sama kos kituna atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun salat rogoib mah ulah bid'ah kos mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos itu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu Saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh ulah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala puasana pohara jasa ganjaranna Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ribu ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tukang neraka.
nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga terus mudah-mudahan we lah ya cenah doakeun bae ku kiai ngadoakeun ge ridho nah pada gedena ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam boga karomah jeung kamuliaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia-mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu diceritakan dipropagandakan ku Kanjeng Nabi seperti eta kurang masih kene ngarokok kene wae poe Salasa tolol ta mah geus tolol we pokona mah geus geus lamun kapanggih ye nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok sebut haji tolol ta mah berak nyanana nyebut ka teu puasa deui sia ge tolol deui atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus tolol jeung tolol ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon mun teu dibejakeun ku situ embung puasa geus dibejakeun ge henteu eta propaganda abeh urang kabita tak rada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya kreditor yang enak urang katarik paneta lantaran asa kahontal ieu ge luar biasa ye jadi non gitu ngaranna ganjaranana tilu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wal junun wal jizam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunia siksa akhirat moal diberi penyakit edan moal diberi penyakit lepra moal diberi penyakit lampang moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal berarti botol gede jasa ganjarana aman urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab Senin Salasa Rebo ngenen karasa jero aya bae Masya Allah tilu opat 5 genep pohara jasa ganjaranana katujuh Kanjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe Senin Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 poe datang ka Minggu ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam lawang jahannam anu 7 dikunci jang eta mah teu bisa atuh kurang hayang ya atuh tidak bisa misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeuh hayang asup ka lawang neraka cek malaikat tidak ada jalan bagimu untuk masuk neraka. Jadi saya tahu jadi dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh baik ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ngis pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin saja lamun nu puasa 8 poe, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari haji pandi ka dieu haji ka dieu haji ujang ayo ka dieu
Iya, cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 perekat. Oh, ieu pintu surga geus lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tah urang geus boga kartuna. Asal asup tah dibikeun. Geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Di dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bae langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud. Tah eta 10 poe pokona barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab. Puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun teh lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yudda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai teh kiai kamari mah keur can ngridit. Cerdas barang ngridit pohoan. Pohoan hukula katara jasa. Di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit supet hatena. Epan itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit. Tolol cak Allah cabut. Cabut deui ku Gusti Allah. Cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit. Cak aing cupet. Cupet bae kajian ku kumaha. Salat teh moal khusyuk. Keres celi anjing kajian ku kumaha. Aja lain ngulah tuh. Saya dijabut cahaya Allah. Cabut naonan cek Allah tuh. Saya ilmu teu make ka ilmu aing. 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan. Kesempatan geus. Asana tas puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pemajikan. Saya ditanya be pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu taala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga tiheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan
Jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 30 hiji, 32 atau terus tadi itu nyambung ke bulan Ramadan, oh masalah. Sambungkeun jadi Rajab puasa, bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa, jadi kuru bulan, jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa orang aja lain tambah guru. Timbang memeh puasa ayat 50 bulan awal 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu, jangan pindah dahar doa. Tadi dah berang jadi peti. Malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok di ayah-ayah tuh puasa di ayah-ayah. Nah, masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa gitu, puasa syariat. Tuh gitu. Sekanjeng Nabi wa man shalla sabi awal isrin. Dalam puasa 27. Min Rajab di bulan Rajab. Naima kutiba lahu syamu sittina syahran. Ditulis kaya jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. Genep 10 bulan. Lamun satahun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang babarengan puasa Senin orang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus orang ramekeun ibadah ka Gusti Mentaridona terutama berangna urang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 lihat kuari gara sapuan kamar. Spel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah, geus tasbih siapkeun, bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu, Pak, Bapak mah ieu, sebulan Rajab ulah diganggunya, deuk puasa. Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh ieu, sudah keluar. Ieu keluar zohor asup deui, keluar asar. Asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan potok lagi negeri aja. Tah eta nu bagus mah kok gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek. Hayang kanu geuli satu sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu tah. Orang puasa ge nyilih Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate, yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian aslina ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin gitu tekad tuh. Tuh Kiai cenah hayang-hayangan kerja berat panaudi mah di pabrik manggut. Teu kudu 27. 23 bae. Tuh abdi mah boro-boro 23 cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poin
boro-boro 7 Gusti atuh lain teu hayang jeung lain teu nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teu hayang jeung lain teu kuat ngan ieu kumaha situasi lain teu hayang Gusti puasa teh sapoe ge jahe jasa nyelangkeun jang sampai gantung abang wah kitu teu bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat dibere jag-jag dibere jang dahar ngiming masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalinan datang geus azamkeun di jerat 27 ai praktek barang murid mah ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur si kiai teu puasa aja bang kiai sih bulan Rajab teu puasa ustad teu puasa ulah nuturkeun ustad tong ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah ulah sama ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu aing mah lain ustad puasa ustad ge teu puasa berarti hebatan aing ka jeung kumaha nang ulah haju ngahina ka ustad tidak puasa ulah gitu di situ kerjaan cek bae urang-urang nyana-nyana insyaallah diceritakeun ti Sauban lan Ugola Ciki Sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanjeun dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat tah kuari urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati oh masalah di dunia mah di akhirat mah bermasalah masalah kiai banyak babarengan jeung bupati teu bagus atuh kiai kos kitu kiai mengadoakeun ka bupati mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna doakeun lantaran eta pamimpin urang haju ulah menta buruh tina doa Waalaikumsalam aduh parantos ngadoakeun tuh berarti aja naon ngajual doa tolol tak kiai goblok sama kiai kos gitu kita ditolol-tolol ya tetep baik kaditu deui Masya Allah doakeun tengah penting urang Masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahayana mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah beuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Mau pinsi urang, amin. Mantap, beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan dina boga nage ijazah datang ka SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana dewe ngan lain haju urang
ekstrim tetap doa tuh Allah maha uning mantar kakula mah pejabat balager nganti rok mada duit balager sebab gua ada sok doakeun nyambung saya tidak pejabat anu teu bager kakula aja bager kan bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana ngan lamun diundang ka ditu embung beusi dibere duit sakitu dong faktorna anu mantap embung diundang ka pendopo beusi dibere duit tah duit eta teh ngahalangan ngeundakeunana salat sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu emang tata deui teh husu ieu kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi cak kisauban pamararna bi makbaratin lewat ka kuburan fawaqafa alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh lain sacicing-cicingna fabaka bukan syadidan nangis Kangjeng Nabi cirambai masyaallah geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan beres faqultu lahu cekuring ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah lima bakaita ya Rasulullah kunaon nangis Kangjeng Rasul abdi mah teu hayang ceurik teu naon kok Gusti mah ceurik faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa insyaallah apalin Kangjeng Nabi boro-boro sagede saagung Kangjeng Nabi waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa komo atuh ieu mah jungjuna cek Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa deuk kumaha teu ceurikna Dumanca kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun akhirna faqaffallahu anhum al-azab alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana dan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa dijabah ku Allah reda siksaan summa qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal ditariksa ieu jelema petakan pohara jasa cakakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu ya Allah faqultu cek simkuri ya Rasulullah asamu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur saur Kangjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus putus ka kaula jadi nabi ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat beres sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sanate sarua jeung ibadah sataun soma naharuha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae
Geus bae macam urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna urang ulah sare ibadah ka Gusti Allah. Beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah. Beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu moal puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cat malaikat tolong teh budak. Nya keur nyaritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun 2 peuting, komo mun 3 peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah iyalah urang percayakeun, yakinkeun saucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah, sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah, terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab. Amin ya robbal. Direncanakeun ku urang takziman wa takriman, ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan nu dina bulan ieu bertepatan bulan Rajab aya hiji sejarah anu luar biasa. Lain bae di Indonesia bahkan di mancanegara peringatan Isra dikembangkeun, diramekeun. Di tengah-tengah ngaramekeun peringatan-peringatan Maulid, Isra jeung sajabana, loba kelompok-kelompok anu mengkat mengantikan karena Maulidan jeung Rajaban. Terutama di Indonesia ayeuna geus kadenge bae ku ceuli urang nu ngabid'ahkeun, nu ngaharamkeun dengan berbagai alasan nu dikucurkeun ti Saudi Arabia ka dieu. Nah iyalah lumantak haju kulat semangat na timbul deui yu urang Rajaban terdorong ku tegoran-tegoran masyarakat sebab kahareup bakalna ieu nu ngalarang perayaan Maulidan jeung Rajaban bakal nampak sebab geus dikondisikeun modalna ti Saudi Arabia melalui organisasi jeung partai. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu can nyaho kula moal kamere nyaho partai mana anu didanai ku Saudi Arabia nu di jerona ngaharamkeun jeung ngabid'ahkeun Maulidan jeung Rajaban ke bakal nampak. Mantak memeh eta nampak urang gedekeun sakaligus urang nyieun partai. Partaina lain P3, lain Golkar, lain PDI, lain PKB, Partai Muludan. Kan KPU-na gitu narima ya. Tutup. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama nuku kurarek disampaikan ke Bapak Bupati, rasa terima kasih anu mendalam. Walaupun di mata orang Cikupa Pak Ismet jore lantaran jalan gajrug-gajrugan, di mata orang mau jore Pak Ismet lantaran jalana luar biasa hampir sarua jeung laut, di mata orang Pabuaran Makomo datang ka dieu ge mun teu bari sahiber mah teu bisa, tapi di mata orang Cilongok Ismet adalah Ismet. Jelek atau baik bupati kita yang telah memindahkan gardu. Jelek atau baik bupati kita yang pernah memindahkan gardu dengan cepat dari pojok sana ke sini. Pemindahannya kurang efektif. Naon sababna? Saat eta eueuh jalan alternatif nu itu jeung belum ada jalan ini, jadi tergesa-gesa planningna diatur ku sekretarisna Amin Rais, jadi kurang bagus. Barang jadi eta gardu di dinya tah pas pisan horeng pintu hek
Jadi lamuran ningali pas lawang aya gardu atau tidak etis, mending kuburan sekolah mah didinya. Daripada gardu mah kuburan mah teu bahaya, paling ge jurig ieu mah pan ngabeledug. Mendingan jurig tanu kaluar, mending ngabeledug coba ayo. Mending jurig kan? Asa emang potongan jurig kabeh. Nah, sekalian aya wakil bupati, saya pribadi, panitia masjid, desa Sukamantri khususnya, umumnya yang sangat peduli terhadap lingkungan di sini, dengan pemindahan yang kurang efektif, disadari bahwa ini adalah kesalahan kami. Tolong sampaikan ke Bapak Bupati, pindahkeun deui. Gitu. Catet eta sebab pacamatna teu hadir sieun ye. Camat anyar teu hadir. Aya kan, kemudian Kapolsek anyar teu hadir. Kemudian mana deui nu teu hadir? Ya, dan Rabil teu hadir walaupun jelas mah ai di luar mah aya. Aya kege muncul pas dahar pasti. Masalah sih. Masalah hanya kebetulan ieu aya putusan Pak Bupati secara formil dicatat, direkam. Ieu bukan suara saya, tapi suara masyarakat yang dikeluarkan melalui saya. Jadi sakali deui ka Pak Bupati lamun hayang langgeng jadi bupati nanya teu kudu sabulan deui kudu pindah tanpa make oret-oret. Oret-oret eta permohonan cukup bae ya wakilna duaan, namun teu disampaikeun awas ngeuna. Yang pertama. Yang kedua, sangat terima kasih kepada Bapak Bupati yang tanpa oret-oret, cuma sekedar bisik-bisik, permohonan jalan telah dilaksanakan secara optimal. Mulai dari naon gitu ngaranna pengurugan sampai pengerasan, dan sekarang sudah di hotnik, dicor. Bahkan aya tambahan ka dieu. Barang pemborong nadek balik ke Jaka kula Pak Kiai 2 hari lagi selesai. Saya mohon pamit bisi Pak Kiai keur eueuh. Kula wakas kula can anggeus. Udah Pak Kiai udah selesai tinggal nunggu dicor kering. Enca, mana deui? Ieu pangecorkeun ka dinya. Sakjana tahu aja eueuh anggaranana, eueuh aya pangecorkeun. Sakjana tunggu ABT duit ABT-na jang ente, kuari mah diheulakeun. Eledet dipangecorkeun dunyana. Ya, tetap terima kasih nama atuh ka Pak Bupati jeung ka pelaksana. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Cek ulah aja bupati mah teu pantes jadi bupati. Teu pantes Pak Ismet mah neulededeganana nya nama gubernur. Beneran ya? Le bupati mah rozak lah, bibrozak. Kira mah kuduna jadi gubernur. Neuleuh tanjagna, kepinteranana jeung segala rupana nyana pas jadi gubernur. Entak sabenerna mah eta gubernur nu konde teh sakara. Ibatut mending ganti bae ku Pak Ismet. Lah kadengen ku atuh mah enak aja lu. Gua berapa miliar habisnya. Saya sebodoh salaria tuh lah. Eta kahiji. Nomor kedua, malam ieu urang rek nyaritakeun ta'ajub. Ta'ajub eta lamun dina alfiyah mah disebutkeun idraku umurin goribah khofiyatis sabab. Manggihan perkara anu aneh anu samar can kanyahoan sabab. Heran cek bahasa urang mah, cek bahasa Arab mah ta'ajub. Barang asup ka dieu
lembur Cilongok aya masjid nu sakieu megahna heran amat sih datang masjid gede amat jeung megah can kanyahoan sababna ta eta ngaranna ta'ajub nu kos kitu barang geus nyaho mah sababna iza zahara sabab batalal ajab tanyakeun emang eta nyieun masjid gede kitu jeung mahal kitu nang ti mana modalna oh lain nang ti sasaha modalna ieu eueuh nang ti pamarentahan bupati ge teh nyumbang camat henteu komo ka polsek henteu we bakana eueuh nu nyumbang emang diulah tanah ulah kukula ka bupati geus gabisiki ka kula pertama deuk mere 500 juta untuk masjid jangan sekula ulah terus terang ka bupati mah urusan jalan bae ta bidang ka bupati masjid bidang kula oh nyana ge henteu aya maka nyana urusan jalan kula urusan masjid jadi ieu hasil musyawarah masyarakat Kampung Cilongok setelah musyawarah kemudian dilaksanakeun dipasrahkeun ka Gusti Allah kula nu Allah masyarakat nu Allah dititah ku Allah nyanggakeun ka Allah wujudlah sampai saat ieu di 80% menelan biaya 4 miliar leuwih alhamdulillahirabbil alamin jerona ieu masjid perlu diketahui 1000 meter jadi lamun arasuk ngajajar eta adalah muat 2000 luhur berarti 2000 eta renggang berarti 4000 atas bawah eta keur carita renggang jadi lamun dirapetkeun asup bangsa 5000 lantaran lolobana emang sok hayang rarapet bae mentak dirapetkeun lamun teu rapet teu bagus nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ajub barang-barang ningali aya jelema di tengah-tengah loba jelema awewe loba aya we nu geulis hiji bae main serang luar biasa masya Allah ai itu si juri apa setan udah ta'ajub garana ketika ta'ajub aya babacaanna maca subhanallah munduran manggih nu geulis subhanallah walhamdulillah masya Allah ta eta paranti ta'ajub lamun aya jelema naik motor kenceng jasa set melebihi kapasitas ta'ajub teh garana subhanallah oh walhamdulillah ta eta paranti heran teh subhanallah setiap manggih nu aneh-aneh geus teh bacakeun naon subhanallah walhamdulillah eta lalagaan leutik mah dibacana tapi lamun ditimbang ke Kangjeng Nabi kalimatani khafifatani dua kalimat enteng alal lisan dibacana subhanallah walhamdulillah tapi sakilatani fil mizan berat ditimbangna lamun ditimbang dunia sabelah jeung subhanallah walhamdulillah sabelah beratan subhanallah walhamdulillah lain lalagaan nu mata ku berat-beratna tilok dibaca berat mulai kuari mun manggih nu aneh baca subhanallah walhamdulillah hiji kitu bae geus lamun urang manggih nu aneh naon bae subhanallah walhamdulillah mantak aya kiai naik angkot barang naik angkot ku hareup-hareup jeung si mbak make rok mini aneh kan bagi kiai mah cek nyana subhanallah cak nu saurang alhamdulillah teu salah eta ngan salah nerapkeun teu salah ngan salah nerapkeun ai dinu kitu-kitu teh mah tulah alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang si mbak rahmatullah nailah subhanallah numantak lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi tilu ku subhanallah
Sebab ayat 10 keajaiban di Kangjeng Nabi nu teu pernah aya di salian Kangjeng Nabi. Anu dinazomkeun ku Syekh Nawawi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yurazilluhu fi samti zufatani dan selanjutnya deuh mun ku urang dihartikeun saeutik bae lam yahtalim qattu Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi baseuh teu pernah ngimpi jima teu pernah Kangjeng Nabi mah maksum Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah ngimpi jima Kangjeng Nabi mah komusna urang mah aya ngimpi jima malah lamun teh mah resep biasa ka awewe sok nanya ka kiai kok kula anu nanya kiai aya jam pedang naon karanti ngimpi sia nanya ku kitu aduh sopan biasa murid nanya ku hayang ngimpi ka Habib Rojak bae mah tapi aya babacaan ditulis ku urang wasyamsi wa duhaha wal laili wasyamsi wa duhaha wal laili wal qamari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza taraha jadi tasa kitu bae tulisna ditulis di handapna ditulis wattini wa zaituni wa turi sinin terus tulis di handapna wal laili idza yaghsha bangsa lail-lail gitu tah wal laili idza yaghsha di handapna kan nu moal dibere nu di handapna eta nu mahalna tah tulis ku urang di leungeun atawa dina kertas urang bacakeun urang hayang ngimpi jeung saha ya Allah ya Rabbi mari saha jadi bupati henteu nya namanya ngimpi wae jeung aing tiupkeun foteun dan handapun anggal beuh ujianna ngan moal didikeun ilmu kos kitu mah moal kajen kumaha ge geus dipasrahkeun kabeh ka Habib Rojak Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi jima lam yakalim qattu taha mutlaqan abadat sapanjangna masa wa matasa aba aslan fi madaz zamani teu pernah helai Kangjeng Nabi mah sugan Kangjeng Nabi kaciri wah teu pernah hamuai Kangjeng Nabi matina salawat samasa teu pernah wae kajen kumaha ge urang mah urang dek dieu rundutan wah Kangjeng Nabi teh nu mantak patut dibacakeun subhanallah minhu dawabu falam tahrub ka Kangjeng Nabi satu hewan teu pernah ngejat lumpat teu pernah Kangjeng Nabi panggih jeung mau mendak assalamualaikum ya Rasulullah Kangjeng pendak sareng gajah mendak assalamualaikum ya Rasulullah Kangjeng panggih jeung ucing mendak assalamualaikum ya Rasulullah coba Haji Pendi mun kapanggih jeung Meng dijauhkeun Gus sebab naon ucing ge nyahoeun Haji Pendi sok netrok aing caknya minhu dawabu alam tahu wa ma waqa'at zubabatun teu pernah kaentepan ku sireum teu pernah kaentepan ku laleur teu pernah kaentepan ku piteu teu pernah kaentepan ku rambetu nu sok nyakitkeun naon nyamuk teu pernah Kangjeng Nabi mah teu daekeun atuh bangsa nyamuk laleur lantaran Kangjeng mah diciptakeun tina nur Allah neuk kumaha nyakita atuh nek kumaha nyatu teh moal bisa eueuh Kangjeng Nabi katerapan ku laleur kaentepan ku laleur teu aya Kangjeng Nabi mah lantaran laleur daek eunteup teh kanu babauan di jero awak urang aya nu bau leuheung lalaki mah nu awewe mah 2 kali bauna nu mantak loba laleur tuh masyaallah nah iyalah nu mantap patut ka Kangjeng Nabi mah subhanallah masyaallah bi khalqihi ka amamin pungkur Kangjeng Nabi sami sareng payun
Kangjeng Nabi mah teu kedah ningali kieu kepengker teh, da katingali ku Kangjeng mah aya saha di tukang teh apaleun. Ieu mangsa Kangjeng Nabi keur salat berjamaah, aya Abu Hurairah sumping, Abu Hurairah teh kurang ngajajarna kurang lempeng. Cak Kangjeng Nabi, "Hai Abu Hurairah, di hareup aya nu lawong." Asup ka nyahoan ku Kangjeng Nabi. Masyaallah. Asup Abu Hurairah, jajaran nu tukang masih kurang lempeng, jajaran setelah Abu Hurairah lempengkeun. Masyaallah. Nu baca Kangjeng Nabi mah subhanallah fi khalqihi ka'amamin ru'yatun tabatat wala yurazilluhu isamsi zufatani. Kangjeng di mana mapah kasorot ku sinar panon poe eueuh kalangkangan. Naon nu dik di kalangkangan da Kangjeng mah nur. Eleh nur panon poe ku nur Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Kangjeng Nabi. Wa qalbuhu lam yanam. Hatena teu pernah sare, teu pernah kulem, wal ainu qad laisat, padahal mata mah rajin nundutan. Kangjeng ge aya nundutan mah biasa, da Kangjeng ge basarun, tapi walaisa kal basar. Beda jeung manusia biasa, nu matak lagu nundutan we kulem bae Kangjeng Nabi. Tapi sanajan soca ieu kulem, soca ieu nundutan, manahna teu pernah nundutan. Apaleun bae. Urang mah sabalikna, mata beunta molotot, hate molor. Manta Kangjeng mah subhanallah, qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yura asruhu. Teu pernah katingali tapak Kangjeng. Kangjeng kahampangan, Kangjeng kaberatan. Teu muka bumi teh. Beres kaberatan, beres kahampangan nutup deui. Teu pernah sejarah. Eueuh sejarahna Kangjeng tilas kaberatan sareng kahampangan anak katingali. Eueuh ti dituna Kangjeng mah maksum. Tanyakeun ka si Musodek. Ternyata kan ngaku nabi, coba modal apa henteu? Asana sok gede kieu bisa. Nah, lamun aya jelema anu ngaku nabi, heukeun ku urang, heukeun. Kan dia cak urang teh. Yang ngaku nabi bener, ngising coba sia. Aya tayan lo. Memastikan aya tayan, teu percaya aing mah gitu. Panya, aya nabi ngising. Oh ti dituna wali ge jarang ngising, atuh komo nabi. Masyaallah. Kangjeng Nabi mah subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah indah Kangjeng Nabi. Katahu qad alata qauman idza jalasu. Di mana cali Kangjeng Nabi yeuna ngaluhuran ti balerea. Mun aya deui nu leuwih luhur deui Kangjeng, tapi stabil Kangjeng. Di mana cali teh pangluhurna bae subhanallah. Katahu qad alata qauman idza jalasu. Indal wiladati sik ya zabi muhtatani. Kangjeng begitu bro ke alam dunia parantos disepitan langsung ku Gusti Allah subhanahu ilah subhanallah. Numantak dina Al-Quran dijelaskan subhanalladzi asra maha suci Allah anu parantos kaberangkatkeun di abdihi ka hambana nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laila ti peuting geus dicaritakeun taajub aneh nu mantak dina Al-Qur'an ge make bahasa subhanallazi lazi sote isi mausul isina masdukna da allazi teh isi mausul min siagil umum geus aya masdukna adalah Kangjeng Nabi Allah subhanallazi sarua jeung subhanallah maha suci Allah nu parantos ngaberangkatkeun ka seorang hamba na zahiran wa batinan awak jeung jasadna awak jasad jeung ruhna diberangkatkeun ku Gusti Allah ti peuting berangkatna ka mana ti mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wajib urang kudu percaya lantaran eta nas Al-Qur'an mun di lingkungan ieu di luarin ieu di mana bae aya nu teu percaya ka lemah pulang anting jadi bae 5 tanya deui ku Kangjeng bari sabaraha 5 naik deui 5 ge ulah moal kuat teuy kudu sabaraha tuh pokona mah tadi diskon deui duh Kangjeng isina tuh ih ulang balik bae bogeus 5 atuh sabaraha moal amal 5 geus sakieu mah geus pasrah bae henteu teh Kangjeng Nabi mah balik deui moal teh Kangjeng Nabi Muhammad isi di balik deui mah
lantaran cek Kangjeng cek Gusti kieu cenah 050 dikurangi menjadi 5 ngan umat Kangjeng Nabi mah bi asri amsalihah hiji dibayar 10 berarti 5 kali 10 50 geus 5 sarua jeung 50 geus lah kusa kajian kumaha ge ditarima bae moal kuatin sia ge coba ge di Cikupa di pondok bakal loba ge nu teu salat mainnya ge coba ge bener kuari aduh Allah ya Rabbi Gusti tas asar lain di majlis asar naga henteu kapuri berduyun-duyun barang ditanya di puri asar jam 5 sia geus salat henteu kurang mana tuh sia pondok ya bener ya Kanjeng Nabi Musa nyawa wah ujah jeung Haji Pendi atuh tadi bareng tadi jeung Haji Pendi teh salat ya 5 dia teu kuat Gusti tapi urang mah alhamdulillahirabbil alamin iyalah urang kuari boga oleh-oleh Isra Mi'raj hasilna salat 5 waktu masih seperempat jam ke jam 12 begitu datang Kangjeng langsung Kangjeng calik di batu lamun pernah ke Mekah kabayang Masjidil Haram Maulid Nabi Babus Salam ieu di dia aya batu calik Kangjeng di dinya subuh insyaallah begitu calik cak pikiran Kangjeng aing titah nyampekeun Isra Mi'raj berikut oleh-olehna salat sedangkeun ieu nu iman saeutikan asana moal percayain aing berangkat ke Masjidil Haram terus naik ke Sidratil Muntaha kemudian dengan 2 jam asana lah moal percayain keur ngalamun kitu jo Abu Jahal CS mad kernaon mad pugu ieu itu aya anu dilamun bangun pusing amat bad nyeta eta wajalasa deui ilaihi calik diuk itulah calik diuk Abu Jahal gigireun Kanjeng nanya bangun puyeng amat ya aya naon sih pugu tadi kula beuntes diisrokeun ku Gusti Isra minaina di mana ila ayen ka mana di dieu di Masjidil Haram teh ka Masjidil Aqsa ajo di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha maneh diisrokeun peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kemudian naik ka luhur langit haji subuh-subuh pari geus aya di dia berani teu ngomong kos kitu kama hadastani ilaya lamun ka kula naon kitu karana ngundang umat sekitar Mekah ieu ayo eta Abu Jahal giat luar biasa ya bani sakit ya bani lu'ay ya bani Ka'ab ta'alau kadarieu aya nu edan ngomong ya kada darata gog geus darariuk kabeh simpul aya nu geus nundutan segala geus nelanjem segala cek Abu Jahal mad jelema geus loba caritakeun kumaha hadis kama haddastani caritakeun sakumaha nu kumaha caritakeun ka kaula aya caritakeun Kangjeng tina batu langsung tatih dulur-dulur wahai Bani Ka'ab kaum-kaum Quraisy nu aya di dieu nu haladir di dieu kaula tadi peting kasih isrokeun ku Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa kula naik ka Sidratil Muntaha kemudian kubailal fajri kula geus aya deui di dieu eta urang Mekah aya nu kieu bae ada Muhammad Isra aya nu kieu bae ya percaya enggak eta berbagai tingkah manusia saat eta Kanjeng Nabi nyeri luar biasa nyeri Kanjeng Nabi ieu teh kan rasul ieu teh dibere wahyu tapi ketika dakwah teu langsung gegeraan ditarima ku jelema nu mantap urang ge lamun dakwah teh tenang wae kajeun encan ditita balik pak ulah ka balik heulanan terus bae heulanan
Urang mah encan dibadugan, encan ditimpugan, encan diciduhan, encan dihina, kakarak aya nu ngomong kieu doang. Tersepen kala jelema ngadengekeun sia. Terus mah aing moal deui deui. Ulah kitu ai dakwah mah terus. Meresep teu teresep sabodo sia. Yang penting aing mah nyampaikeun. Kitu kuduna. Kakarak mantep Kanjeng Nabi kan gitu. Sanggeusna teu percayaeun teh. Ayeuna mah kieu lah Ahmad. Cek Abu Jahal jeung tokoh-tokoh nu sajana muncul Mut'im bin Adai. Cek Mut'im bin Adai aing mah memeh kajadian ieu mah ieu. Berita-berita maneh teh ieu teu sabaraha, teu percaya mah teu percaya bae ngan teu sabaraha tapi kajadian ieu mah waduh aing mah geus luar biasa teu percayana ge teu percayana deui. Cak Mut'im bin Adai nu mantak langsung Mut'im teu kebal paeh kafir. Teu percaya enggak. Abu Jahal nanya ke Abu Bakar, Kar, naon, mana percaya? Cek Abu Bakar, leuwih ti ieu tentang khabaris sama berita-berita langit, leuwih ti ieu ba'idul min hadza, kula percaya. Leuwih tibatan ieu ge percaya kula mah. Tah nu matak Abu Bakar boga gelar Siddiq, lantaran batur can kahartieun nya mah geus ngeubenerkeun. Nu matak riweuh atuh lantaran di luar konstatir, di luar jangkauan manusia. Khariqun lil adat, teu kahartieun harita Kanjeng Nabi ngalalakon ka ditu, teu kahartieun dibenerkeun ku Sayyidina Abu Bakar. Sekitar Mekah 99%, 9 teu percaya. Nu matak dijejeleh Kanjeng Nabi, dijejeleh Abu Bakar. Percis kos dijejelehna Gus Dur kuari. Gus Dur dijejeleh lantaran teu kaharti, tenang we Gus Dur. Gus, di Lampung ada yang ngaku Nabi. Ya gak apa-apa. Eta ku enteng ngomong. Nanti juga ada lagi. Kalem deh Gus Dur. Gus, sholat diterjemah boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Diterjemah daripada enggak sholat. Eta kan jawaban teu ilmiah. Eta cek budak kuari mah. Teu ilmiah, eta jawaban padu. Tapi jadi tantangan besar. Tapi kalem bae. Tuarapang kiai kiai mah Gus Dur kabeh tentang sholat diterjemah. Cek Gus Dur teh buka dulu atuh kitabnya cek Gus Dur teh. Coba diusul fikih, dipikir-pikir. Yang jelas Gus, enggak asal kalau diterjemah. Kan sholat itu dari Allah. Shollu kama ra'aitumuni usolli kata Kanjeng Nabi. Berarti kan harus sesuai bacaan-bacaannya juga. Iya, bagi yang bisa, bagi yang enggak bisa kan terjemah ya enggak apa-apa. Jago Gus Dur emang kumaha gitu. Mun aya Cina asup Islam kuari can maca Quran can bisa. Pan eta salatna make terjemah. Atawa lamun mun terjemah cicing salobana Fatihah bae atawa maca bacaan salian Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba. Ji atuh Gus Dur teh ya. Gus Dur. Hartina loba nu teu kahartina tah seperti eta Abu Bakar Siddiq ngabenerkeun Kanjeng Nabi teu kahartieun tah. Tapi terus Kanjeng Nabi didesek ku manusia saat eta. Mat, kuari kieu lah. Lamun bener-bener maneh ka Masjidil Aqsa, keun heula ka luhur langit mah. Kuari hayang nyaho heula Masjidil Aqsa. Tah, gigireun belah ditu aya naon, gigireun belah dieu aya naon, lawang Masjidil Aqsa aya sabaraha, jarak di Masjidil Aqsa ka gunung sabaraha. Aya. Ditataan ku Kanjeng Nabi. Belah kiri Masjidil Aqsa aya tangkal korma, belah kanan kitu kene hareupna kitu kene belah tukang disipatan. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa gunung kira-kira sekian meter. Lawang, cek manusia cek masyarakat lawangna eta tara coba lawangna dihitung ku Kanjeng Nabi 1 2 3 lantaran teu konsentrasi kan Kanjeng waktu diisrokeun teh teu ngitungan lawang kan teu ngitung pan urang ge lamun nganjang pan dilok hitungan lawang ilok atuh malah lawang hareup teu nyaho lolobana lawang tukang kan ai arosok manyarahoan pugu. Tah, Kanjeng kebingungan dirinya. Masya Allah, cak Kanjeng. Subhanallah, subhanallah. Wah, asana teter ya. Lawang pan, teu nyaho. Sedeket didesak sabaraha lawangna. Ayo cepat. Masya Allah,
kersaning Gusti Masjidil Haram ku Gusti Allah, Masjidil Aqsa ku Gusti Allah dideketkeun di payuneun Kangjeng. Wah, Allah karim. Kangjeng bungahna luar biasa. Cak Kangjeng lawang Masjidil Aqsa, belah kanan hiji 2 3, belah hareup hiji 2 3, belah kiri hiji 2 3, kemudian belah anuna aya dihitung kabeh persis atuh kadeuleuh jigana. Cak anu geus ka Masjidil Aqsa, ja bener cerita Muhammad. Ih, bener jasa sama temis resep tiga-tiga acat. Masya Allah, dideleukeun masjid. Atuh ulah-ulah Masjidil Aqsa dikahareukeun Kangjeng nabe ge sakicep atuh ka Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Aqsa kaluhur sakicep pun cara sakicep mah tuh babari. Ulah sagede Kangjeng. Waliullah kuari, ieu mah kuari teu kudu baheula kuari. Masih loba keneh. Anu dideket-deketin ku Gusti disebut ilmu poi. Aya inget waktu almarhum abah kula Muriang parah luar biasa. Kemudian ayah Habib Toha almarhum datang ngendong. Cek Habib Toha, saya akan buatkan obat. Habib bahkan tepuguh nyeun obatnya nama. Apa Habib obatnya? Kecap. Habib Toha tuh kecap. Sama apa namanya kecap sama cuka, cuman harus pakai jeruk nipis. Ini jeruk nipisna zaman ya bahagia singgih nyahun meureun jeruk ka Tanabang ka Serang kabeh neangan jeruk nipis saat eta sulit jeruk nipis. Hese lah jeruk nipis. Di teangan Serang, Pandeglang, Tangerang ka Jakarta eueuh tah harita jeruk nipis dikerahkeun santri. Kunaon tuh? Ya besok aja cek Habib Tuhan ya. Besok bener tas subuh teh mawa 3 eta jeruk nipis masih keneh nyak selakan ken. Naonna kana? Getahna aya daunan hiji dibawa. Nih, yang kemarin obat tinggal digituin aja jeruk nipisnya. Ini Bib dari mana? Ana dari Irak katanya. Sanggeunahna teh ngomong dari Irak. Wallahu a'lam di mana nu jelas bener dideketkeun teh tangkal jeruk nipis teh cokot diramu punyana sahiji kecap sabotol kemudian dicukaan di jeruk nipisan dibaca-bacaan punyana minum nih kalau habis ente apa namanya sembuh kalau gak sembuh ya mati cenah macam-macam Habib itu emang kasih itu potongan Habib mah tiba heula unik Habib mah emang. Ya nama kudu di museum kan emang. Diinum tak almarhum lak bari ucapan ku Habib Toha. Masya Allah dengan cepat set eta asma hilang. Ya Allah ya Rabbi. Terus jalan emang ngagodaan bae Habib Toha mah ka abah teh ngagodaan ya cager. Alhasil cager we ngendong deui. Barang ngendong deui peting nate eta peting nyana lila di masjid abah mengaji di majelis balik di masjid mawa korma saat eta lain cara kuari hese korma ana bawa korma dari mana be sebentar ana lari ke Mekah dulu coba eta deket jeung Mekah ya Allah ya Rabbi Habib Abbas siapa Habib Abbas mau naik sepeda baik nah bari terus berojak naik sepeda ngan bedana Habib Abbas mah sepedana tilok di kompak-kompaknya nama endahan dibengker bae kana mah make karet Habib Abbas almarhum almaghfurlah nah ceritanya diajak ziarah ku Habib Toha Habib Alwi kabehan keur araya Habib Ahmad Bib kita ziarah ke mana keluar Batang duluan aja ke sono enggak kita bareng-bareng Habib kan senang bareng-bareng enggak ini lagi repot dulu udah kita bareng-bareng ke sono kan zaman naik mobil Austin kan duluan, ntar saya nyusul pakai sepeda. Mana bisa pakai sepeda bareng. Iya tuh, udah situ naik mobil saya naik sepeda, kita balap yuk. Iya udah, balap ya. Eta mobil LS. Mobil LS, maju. LS mobil seperti Allah doaku. Aduh, salah Habib Abbas lain letik-letik jelema. Tah, karar itu. Numantak sing ada, Habib masih ada. Ya Allah ya Rabbi. Iji bangsa Habib Abbas diajak kali itu kemana ke Banten. Ku Habib Alwi, kita ke Banten. Enggak. Iya enggak kita sama-sama cuman pengen dihadiahin sama Habib.
Naik apa? Ya naik oplet katanya. Ada perempuannya? Banyak atuh ya. Banyak juga saudara-saudara kita. Kagak. Udah duluan aja, ntar saya nungguin juga dari Banten. Naik apa? Ya naik sepeda saya. Nggak lah dari tanah Cihela naik oplet. Habib Abbas bakar kerek we di Banten. Itu darah rata. Ini Habib Abbas berada di sini. Beb bangun. Lama amat sih. Masya Allah. Etalah Habib eta. Lain Habib bae, sahabat lamun geus diangkat jadi wali, Banten dideukeutkeun Salengkah. Plek. Di ka Mekah Salengkah. Plek. Nu mantap beusi di Cikupa aya nu teu Jumaah ulah diantepkeun. Rantai. Ceritanya sia teu Jumaah aing mah di Mekah buku Jumaahna. Cabok. Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, geus mengarah kana kesucian batin. Tentuna Kangjeng Nabi diusulkeun ka Allah hirup-hirup, dilangsungkeun ka Gusti Allah henteu sembarangan. Di samping maksum boga kaajaiban nu tadi lam yahtalim qatuto, horeng Kangjeng Nabi mah awakna jeung ruhna teh suci. Lamun urang nyaritakeun awak urang jeung ruh beda. Ruh mah diciptakeun ti heula di alam arwah, urang mah terbuat tina taneuh pandeuri. Setelah orang diciptakan di rahmi ibu, kemudian ruh dicokot nu orang diasupkeun. Nah ieu roh nu aya di awak urang tersiksa di jero awak urang selama awak urang ieu pinuh ku nafsu. Maka roh sabenerna mah henteu betaheun di jero awak urang eta. Nah ieulah urang lamun nyaritakeun kesucian selanjutna lain saeutik waktu. Nu jelas roh urang bakal kaluar ti awak urang, bakal kembali deui ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Awak urang nama dikubur, tapi sepak terjang selama hirup urang, ialah anu bakal dihisab. Mangka cing hade, nah mengarah kana kesucian, Kangjeng teh gambaran, Kangjeng teh mirah, Kangjeng teh kaca. Urang selaku umatna, nu geus dijelaskeun ku Kangjeng al ulama warasatul anbiya, nah ieu terus warasah-warasahna teh anu suci zahir jeung batinna. Cara nyucikeun batinna ieu aya metode, aya cara tersendiri. Digambar awak urang teh ku guru urang, panyakit-panyakitna dikanyahokeun, deuk belah mana heula nu diomean panyakit sehingga suci, tidak penyakit, lamun geus suci penyakit batinna, urang bakal hampang awak urang, lempang teh hampang. Lantaran nu gerak lain awak perasaan roh urang salat lain awak nu perasaan salat tapi roh, urang ngomong nu perasaan ngomong roh, zikir roh, lempang roh. Nu mantak engke ge aya cak Gusti hayang cepet apa hayang lambat ditawaran ku Gusti Allah. Lantaran roh mah bisa apung-apung. Tah, tinggal urang nyaritakeun eta ye, beuki peuting ye, mantap ye. Sugan teh balik urang halaliber kabeh. Insyaallah asana ye balik bakal haliber lantaran berkat. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yu urang ngahiji penceramah awal nyaritakeun hidayah, taufik jeung iman. Penceramah kedua Habib Rozak nyaritakeun carita asup ka sorga. Kula nyaritakeun perjalanan rek asup ka sorga. Perjalanan hirup urang kudu didasari ku taufik iman, taufik jeung hidayah. Kemudian melalui kesucian di akhirat urang bakal babarengan asup ka sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu urang ngahiji lantaran eueuh hartina papisah jeung paberencay. Kasalahan-kasalahan biasa manusia mah, tapi ulah dikembang biakeun. Ieu urang batasi kesalahan baik pribadi maupun urang jeung babaturan jeung tetangga, urang silih hampurakeun abeh urang maot, malakal mautna kasep di akhirat da urang babarengan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pas jam 12 alhamdulillahirabbil alamin. Urayan ti awal tepi ka akhir baik kula maupun lain kula, baik eta ketua panitia maupun wakil Bapak Bupati, urang hampurakeun kabehnya kasalahan-kasalahanana hampurakeun. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan wa ya ghaibin wa ya qariban wa ya ba'idin wa ya ghaliban wa ya maghlubin, ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustaqimin wa ya ghawsal mustaghithin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.